Rak gara-gara buka dapur rumah tangga betul-betul. Nya Coba lamun teu boga dapur. kamun buka dapur, nama loba nu cekcok rumah tangga. Oh. Ieu gara-gara sugan. Gara-gara rumah imah, rumah kamar. Gara-gara dapur wae. Iya. Resiko dapur. Oh, bos sugan gara-gara resiko tengah imah. Oh. Resiko kamar. Ya. Resiko dapur wae nu ngaruksak sehat. Dapur kudu dipejetkeun. Pejetkeun dapur teh. Ari masak ari tadi di mana maneh teh? Dah, gubuk miji komna ka kamar. Bener aing, tak eta urang pangna rumah tangga utang-utan teh. Dapurnya. Ku ayana dapur sok blang emang urang anu mah dapur ku aing diduruk kemari eta. Gara-gara si dapur teh kurang teh. Iya rumah tangga udah curang.